Aya dina hikam disebutkan ia mangrupikeun kunci kasuksesan. Min alamatin najhi fin nihayah ar-ruju' ila Allahi fil bidayah. Tina ciri kasuksesan jalma di akhir bahwa anjeunana balik ka Allah, kembali ka Allah di awal mula keneh. Jadi awal mula geus balik ka Allah. Ulah waka ngalangkah saacan yakin ka Allah, ulah waka keluar saacan iman ditetepkeun dina manah yakin sekuat-kuatna keyakinan ka Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaq anu maparinan rizki, anu maparinan solusi, anu maparinan ketenangan, anu sagala rupi kersaning Allah. Allah anu maha sagalana, yakin ka Allah. Matakna disebutkeun dina berikutna man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Sing sajalma anu awal mulana cemerlang hade maka akhirna bakal hade. Mata kroso nyontokeun jeung marentahkeun sok urang teh ti awal keneh kudu bergegas, kudu giat ka Allah. Kumaha dina ibadahna dicontokeunana, diawali ku tahajudna, eta kan permulaan. Tahajud nyungkeun ka Allah atuh cenah abdi mah teu tiasa tahajudna, atuh qobla subuh ulah katinggalkeun, salat fajarna gaskeun salat fajarna, ih langkung hade tibatan dunya jeung saisina. Masya Allah, salat fajarna dilakukeun, geus salat subuh bada subuh zikir wirid istighfar, salat isyraqna atawa syurukna dilakukeun. Masya Allah ya, beres-beres mangkat ke tempat damau atau naon anu diusahakeun. Nah, terus jam 8 jam 8 salat duhana ngadoa deui ka Allah Subhanahu wa taala. Di awal ngadoa ka Allah, dina ikhtiar di sela-sela ngadoa ka Allah. Terus gitu, adi di mana aya masalah atau dina naon diusahakeun, rujuk ila Allah, balik deui ka Allah, nyungkeun deui pitulung pituduh di Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mudah-mudahan disukseskeun urang sadayana, amin ya rabbal alamin.